Kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Yehe, lu badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir. Ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu mau tasbih berem geus peluk. Ila Kangjeng Nabi Khadir Jumat di Mekah asar engke bakalna di Madinah ke hari Arfah salila Arfahnya di Arfah kitu bae engke nyana silih cukur uga tahun Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas hartina kumaha hiberan terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khadir na kalam tajal dan lain-lain sebagainya tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ultufina fi jamuri kulli hawaratina kama uhin terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kasihan aju ngawirid eta aju sia maka panggil jeung hidir emang henteu emang aya cenah di lembur gua ada si hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya kari. Nah, eta wiridan paran kurang dibaca baik geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi Khadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ultufina fi jami umurina kulliha wa raddina hatta wa raddini kama fi dunya ya wa akhirati. Aja. Nah, eta wiridan Kangjeng Nabi Khadir janji sajelma nu ngawirid eta kula bakal santeuh-henteu paling tidak mun ngawiridkeun eta deuk sakaratna kuring hadir. Eta lah keuntunganana masyaallah karim. Geus dibantu ku Kangjeng Nabi Khadir kejar datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi Khadir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah Khadir ieu teh tugas abdi mangga-mangga setan kedarai setan karari sia aja setan goblok teh setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat hendi ngaret nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah, timbul. Waduh, jana ge ayaan sakiana teh. Panas, awakna panas. Koreng susuk. Nah, iyalah. Mata kurang lamun hayang kapangejeng Kang Nyoh de cara Habib Umar, cara Habib Ali. Nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad. Baheula teh aya kiai di Tangerang. Kemudian hayang kapangejeng Kangjeng Nabi Khadir menta ka Habib Ahmad. Hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Kitu guan, oyag geus wer aya turun. Dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Entah. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir di hiji tempat pelukannya. Beres kapanggih, geus ke ngobrol. Tadi siapa tadi? Itu Khadir. Masyaallah. Yang hayang kapanggih dia mantap kamari istrinya serta zarah ka
Lah luar Batang. Saha coba luar Batang oleh bejaan. Saha. Ulah di bejaan ieu si eta bae nyahon teu. Coba hayu, teh bal jawabannya nama Batang bae. Mah tiok mireung nya mah karo kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teman ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapagi terus bae ugal bal asa zarah. Hayang minta petunjuk tentang ieu Jakarta. Masya Allah. Nyana begitu zarah pelukan. Set. Kabeh kan acara-acara biasa bae. Beres zarah. Nyana ngomong. Tadi waktu baru datang ya saya pelukan tahu nggak? Ini siapa? Itu Qadir. Ya. Kamu orangnya orang Nabi Khidir kan kurang. Sering ya nama sering. Geus bali bejakeun nu sajen di mana-mana nama sering bae. Eta kan geus bisa nyambung. Mantak lain lalagaan Habib Lutfi. Eta inget ke Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir selalu aya wiridanana tak diundang mun cenah kondangan. Atuh ka surag wae ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan pana urang teu nyaho rahasianya atuh mah. Nah, iyalah seperti kos kitu. Arti da kumaha? Atuh hiberan wali Allah qulubun. Jakang Nabi Qadir ge. Nabi atuh makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Di ajnihatin tatiru bil gairis luhur teuing Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin, ari eta Syekh Abdul Karim, ari eta Syekh Asnawi Caringin, ari eta geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah, ari eta Syekh Maulana Yusuf, ari eta Syekh Ja'far Shadiq, ari eta Pamijahan. Tuh kalau di Pamijahan, coba siapa Pamijahan? Ayo, tuh poho kan? Oh, nya nama. Kayak saja Pamijahan, kayak saja. Oh, caknya nah, Syekh. Tuh jadi pohon deh, kayak sakar. Nah, lamun ka mantan mah nya mah tulok poho-poho. Nah iyalah ahli-ahli Allah, nyata-nyata tah mah.